Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Abdi Wiranti Putri Suryana dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun hiji warta nyaeta ngabenerkeun solokan di Desa Jatiroke RT genep RW 2. Dina dinten Sabtu 4 Februari 2023 parantos ngaayakeun gotong royong warga Jatiroke. Sabab solokana teh ngabahayakeun jadi bade ditutupan sareng dibenerkeun. Tujuan ngabenerkeun solokan sabab loba kajadian barudak anu labuh ka solokan sareng amun hujan ibu-ibu teh seueur anu miceun sampah ka solokan nu nyebabkeun banjir ka RT RW sabeulah. Jadi Pak RT sareng Pak RW ngusulkeun ngaayakeun gotong royong di Desa Jatiroke RT genep RW 2. Tos beres dibenerkeun sareng ditutupan solokan teh jadi jalan teras jadi lingkunganna teh bararsih. Hatur nuhun ka pamilon sakitu warta anu simkuring dugikeun mudah-mudahan aya manfaat tan sareng simkuring hampura bili aya lepat kata ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.